Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda, ayeuna bagian anu ka-16 bade nyarioskeun asmaana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah, gelarna Gusti Allah anu kasalapan nyaeta Al-Jabbar. Artosna Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala dat anu maha perkasa, anu maha memaksa, anu maha memperbaiki. Sanareng mulihkeun Allah Subhanahu wa taala kana naon-naon perkara anu hoyong diperbaiki ku mantena. Shadidul Qahra Allah Subhanahu wa taala dat anu maha banget maksa na Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata anu diwajibkeun ku Gusti Allah nya wajib dilaksanakeun na teu meunang mempang. Lamun mempang kana naon-naon anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu diwajibkeun ku Gusti Allah, anu dikudukeun ku Gusti Allah, maka bakal dosa. Beh dituna bakal kenging laknat ti Gusti Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Anu diharamkeun ku Gusti Allah nya haram teu meunang dilaksanakeun. Dina dilaksanakeunana pasti bakal menang bebendu Gusti, beh dituna bakal menang laknat Gusti. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala dat anu maha memaksa kana janten makhlukna teu meunang mempang. Urang sadayana salaku makhluk patut pantes urang sadayana turut tumut kana naon-naon anu dikudukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Buktosna Al-Qur'an ngajantenkeun petunjuk kangge kahirupan sakabeh orang mukminin mukminat, muslimin muslimat. Teras hadis-hadis Rasul eta mangrupikeun pituduh petunjuk kanggo kahirupan anu janten muslimin muslimat, mukminin mukminat. Keterangan-keterangan anu sakitu seueurna eta ngajelaskeun mana parentahan Gusti anu wajib dilaksanakeun, sareng ngajelaskeun larangan-larangan Gusti anu kedah ditebihan seueur pisan. Mangga eta kantun ngemutan nu jelas Allah Subhanahu wa taala kehendakna anu diwajibkeun nya wajib teu meunang ditinggalkeun, anu diharamkeun nya haram teu meunang dilaksanakeun. Dina dilaksanakeunana paharaman maka bakal beunang bebendu Gusti, beh dituna bakal meunang laknat Gusti. Nauzubillah summa nauzubillah. Sareng Allah Subhanahu wa taala makna tina Al-Jabbar dat anu maha gagah perkasa teh mampu memperbaiki naon-naon anu layak ku Gusti diperbaiki dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mulihkeun sagala sesuatu mampu Allah Subhanahu wa taala kalayan kekuasaanna Gusti. Penting kanggo urang sadayana salaku jalma mukminin mukminat, muslimin muslimat anu ngarumaoskeun janten makhluk kewajiban urang tawadhu ka Gusti Allah, rendah diri ka Gusti Allah. Muntang saraya penting urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala dat anu maha gagah perkasa. Urang mah teu daya teu upaya sagala rupa gerak-gerik urang digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Moal aya kekuatan anu ngancik dina diri urang terkecuali ieu kekuatan anu aya dina diri urang teh paparin ti Allah Subhanahu wa taala. Gusti dat anu maha gagah perkasa. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Wallahu a'lam. Kin disambung ku bagian anu ka-17 cekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.